Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-ayah. Sadaqallahul azim wal ma'na wallahu a'lam bil muradi. Dina kesempatan anu ayeuna juang coba-coba nguningakeun perkawis neraka jahanam sareng malaikat Zabaniyah. Juang coba-coba ngubaran hate urang sararea ku ieu bahasa anu mudah-mudahan sautak saleutikna rek gede rek leutik pangaruhna kana hate urang sararea. Harapanana aya lekepai dina jiwa urang sararea sehingga jadi kubar kadituna urang bisa jadi jalma anu bisa banting setir tina goreng kana hati, tina salah kana bener, tina turun kana daekan, tina maksiat kana taat. Sabari jadi ancang-ancang jam diri urang sararea budi uningakeunana perkawis kaayaan neraka sareng malaikat Zabaniyah ieu. Ancang-ancangna urang bisa mageuhan jiwa dina taat ka Allah. Urang bisa ngahasilkeun keyakinan dina taat ka Allah sampurnana bisa datang khasyah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakomo dina zaman anu ayeuna mah zaman anu gede jeung loba pisan gogodaan. Tantu panguat jiwa teh eueuh deui iwalti ku papatah-papatah anu bisa asup kana jiwa. Sabab eueuh nu bisa asup kana jiwa iwalti papatah. Perluna aya khasyah anu badag tina jiwa urang sararea ka Allah. Bisi teu apal pangpangnana mah Allah teh nyiptakeun naon jang urang salaku manusia kumalandang di alam dunia. Tina balukar amanat daek ditampa ku urang sararea ulah sok ngumpan da urang mah teu katibaan amanat ulah ngumpan da eta mah cenah jang Nabi Adam pemantah cenah Nabi Adam nampa amanat jadi urang katemleuhan teu bisa. Sok we ayeuna mah daek paeh ayeuna rek hirup panjang
lamun ditanya urang ieu nya bisi pajarkeun amanat teh eta teh pedah Nabi Adam tuluy urang teh kateumleuhan tina ku pedah Nabi Adam nampak kana amanat eta sabenerna nama urang ge narima eta teh kana amanat narima teu kira-kira jelas narima bisi aya nu teu hayang narima tanya we ari mang kitu mending paeh mending hirup mending hirup nya hirup teh eta teh nampak amanat cirina hayang hirup teh hayang narima amanat cirina daek hirup teh daek nampak amanat cik kira-kira daek urang hayang beunghar hayang miskin hayang beunghar sararea ge cirina hayang beunghar teh eta teh pedah daek nampak kana amanat iya anjeun ieu aya nu geus nikah aya nu acan Haji Gopur mah atas opat insyaallah istrina itu Haji Robi neme 2 Haji Wahid neme 1 insyaallah Bu Nur insyaallah nyusulnya masih kena jadi janda kira-kira tah nu hiji hayang nambahan henteu hayang eta teh kapan daek nambah amanat nu acan rumah tangga hayang boga pamajikan teu hayang kapan geus dianti-anti bemehanna ge geus kelas 6 SD ge kapan geus hayang-hayangan papah pabun pana bunda eta teh kelas 6 SD SMP geus leuwih deui geus mamih-mamihan SMA geus boga anak-anakan eta teh saking kudaek jeung hayang nampak kana amanat ulah umum-umuman tah saban jalma nu nampak kana amanat nu cetilna pantes didugikeun in asanta jujia wa in asata ukiba lamun anjeun hade ngalaksanakeun kana eta amanat maka bakal dibalas ku kahadean deui ti Allah ngan lamun anjeun goreng nampak kana amanatna ngalaksanakeun kana amanatna amanat teu dilakonan kabeh kewajiban-kewajiban beban-beban kehidupan teu daek dilakonan wayahna ukibat bakal disiksa naon siksaanana teh ta ieu pertanyaanana teh siksaanana teh nyaeta neraka jahanam diantaus naon cenah siksaanana teh neraka mata kaul Allah nyangeun a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Dah eta teh kasauran di Allah. Hei jalma-jalma anu arariman, ku angkusakum sok kulantaran aranjeun kabeh geus daek nampak kana amanat nu hayang hirup, nu hayang beunghar, nu hayang boga harta, nu hayang boga pamajikan, nu hayang boga budak, nu hayang boga keluarga, nu hayang boga jabatan, nu hayang warang, nu hayang boga panana, nu hayang boga leungeun, nu hayang boga suku, nu hayang meunang asep ti Allah ku angkusakum wa ahlikum naro jaga tah aranjeun kabeh jeung jaga keluarga aranjeun kabeh tina seuleuna
bongan aya nu boga panon di dieu teu kudu ngajaga panon anjeun mun anjeun dititah ku Allah ngajaga diri teu hayang diancam ku neraka sok tong hirup tong boga panon tong boga ceuli tong boga leungeun tong boga suku tong hayang dahar naon sababna saban asup kana beuteung eta teh bakal aya ancaman lamun hade di daharna maka bakal menang kahadean ti Allah ngan lamun goreng di daharna maka bakal menang ancaman ti Allah itu cukup sakit itu jangan dasarnya Allah alasan Pak Haji Robi teu aya alasan jangan ngores wah sunat dapangan Nabi Adam jeung narima kana amanat eta cenah ge jadi cenah urang katibahan teu bisa kitu Pak Haji Robi Pak Haji Wahid teu bisa kitu pangan cenah Nabi Adam urang teh jadi dihisab urang bakal diancam ku Allah ku neraka lantaran aya beban kewajiban anu daek jeung sanggup ditampakna wayahna daek teu daek eta mah lamun daek naik angkot kudu siap mayarna kitu bae daek naik bus kudu siap mayarna ulah hayang naekna hungkul ali mayar buah kacau anjeun keur lapar datang ka warteg datang ka warung nasi eta naos dupi pariogi naon mangga pilih pada kurang sareng naon tah kantun milih geus eta pelayanan meuni hade pilih pada kurang mangga kantun milih bae eta rencana dipayun sangguna kantun nyumput jalira bae satahoyongna salira atuh anjeun teh kapan diasawan teh euy piring ngingki ke kapan ke tempat sangu siuk ngingki ke tempat rencang comot ngingki ke tempat iuk am dahar omat jangan pelayanan itu tidak gratis wayahna teu bisa balik samemeh dibayar tahakan bongan saha katinya itunya Pak Haji Robi, Pak Haji Wahid Haji, kajeng wayah bunur wayah eta ancaman ti Allah kudu ngaraksa kana diri urang tina naon teh teh naon tina neraka hartina sok jaga maraneh kumalangan di alam dunia jaga diri, bawa keluarga, bawa tetangga, bawa masyarakat lantaran tina amanah lukis ditimbakeun teh aya ancaman nyaeta neraka ulah nepi ka anjeun teh arasup ka neraka tong sakali-kali boh anjeun asup ka neraka tong sakali-kali boh keluarga anjeun pamajikan anjeun kana neraka anak asup kana neraka ulah tatangga ka neraka ulah sing nyata warga dulur deket jauh asup kana neraka ulah peupeut sing nyata sok elingan sararea nah lebih ka kitu wae naon sababna emang neraka teh jiga kumaha sih Nabi Zakaria teh gaduh putra. Nabi Zakaria kagungan putra. Saha putrana teh Nabi Yahya. Nabi Zakaria teh kagungan putra, nami putranana teh nyaeta Nabi Yahya. Nabi Zakaria anjeunna sebagai nabi otomatis gaduh tugas di Allah
nyaeta maparinkeun wejangan ngadugikeun risalah amanat ti Allah, ngajak ka kulawarga, ka tatangga, ka masyarakat, ka barayan nu deukeut sareng nu jauhna supados ibadah ka Allah. Nabi Zakaria mah upami anjeunna nuju dakwah sareng pidato teh sok luak ieu ka katuhu ka kenca. Sok luak ieu ka katuhu ka kenca. Naon sababna? Bilih di belah katuhu teh aya nu jadi putrana nyaeta Nabi Yahya. Can jadi nabi. Bilih di paling kenca ayana jadi putrana nyaeta Nabi Yahya. Maka sok luak ieu ka payun, luak ieu ka katuhu, luak ieu ka kenca, bilih teh mah di palih katuhu jeung di kencana teh aya nu jadi putrana nyaeta Nabi Yahya. Hariwang. Naon kitu atuh jeung nepi ka hariwang eta Nabi Zakaria nalika pidato, nalika ceramah, nalika dakwah anjeunna ka masyarakat. Naon sababna? Sabab dicarioskeun dina kisahna Nabi Zakaria teh pangna kitu kaayaanana eta Nabi Yahya. Upami Nabi Yahya ngadangu kana hiji ayat atanapi penjelasan anu eusina teh nguningakeun kana siksaan neraka, maka Nabi Yahya masuk ladon teu damang, sok ladon kalanggar kepupuh-pupuh. Nabi Yahya upami nguping atanapi ngadangukeun kana penjelasan tentang siksa neraka teh atas kalanggar. Kalanggar tegiat upami ngadangukeun kana penjelasan menerangkeun perkawis neraka jeung siksaan. Beda jeung urang diterangkeun sabaraha puluh balik kitu eling-eling keneh bae. Dibacakeun ayatna ge teu eling-eling keneh bae. Zaman kiwari majang komonan age saking geus tagelas HP jelema Allahu Akbar. Komo sok tepeng medsos. Rupa-rupa ilustrasi tentang kaayaan neraka. Jelema eta hakikatna kumaha? Aya nu ilustrasikeun tentang neraka malah aya film Indonesia tentang neraka. Nya datang soakan sakadar jeung sabatas harina teh soakan. Ada orangnya gitu nih. Aku minimal ibadah teh ikut pedah eta teh iman kata iman. Oh tenanaon ibadah beresin ku neraka tenanaon. Nah tadi tenanaon sabab dina rukun iman aya iman kana perkara anu da. Hiji iman kana, dua iman kana, tilu iman, opat iman, lima iman. Poe akhir genep iman, poe akhir teh aya naon bae. Oh jadi teu naon kudu minimal katanya sanana urang ibadah kan kangtu kadinya sok. Nu datang ka masjid salat, nu salat di mana bae, nu ibadah naon bae dilaksanakeunana cantang tunggain kana akhirat. Maka kamu naik kana akhirat alhamdulillah. Da eta sabagian tina iman kana akhirat geus kacumponan.
lamun Sayyidina Utsman bin Affan mah kalengerna teh teu kiatna teh lamun nampak kana penjelasan tentang alam kubur eta nalika dia terangkeun siksa kubur teh Utsman bin Affan mah tos kalenger teu kiat ngaguk-guk nangis naon sababna kan pasti taras ku sahabat ku sanes wae Utsman nalika anjeun diterangkeun perkawis neraka anjeun mah geuning damang-damang bae padahal para sahabat anu sanesna nu diceritna cukup tapi anjeun mah damang-damang bae dupi sabalikna upami anjeun diterangkeun perkawis kaayaan siksa kubur anjeun ngaguk-guk nangis ngejerit merakan langit ngocek merakan jagat naon sabenerna Cek Utsman bin Affan lamun dina neraka mah lobaan di alam kubur mah sorangan neraka mah terakhir alam kubur mah panggilanan lamun jalma selamat di alam kubur datang terus bakal selamat di akhirat lamun jalma di alam kuburna selamat yang harapan eta maka di akhirat kana oge pantos bakal salah benar tuh tah kitu ada kajeun urang di kapan ieu kajieu pangajian bakal jadi saksi kejaga di akhirat wasiqal ladzina taqaw wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha nalika jalma-jalma teh digiringkeun kana neraka maka nepi kana lawan pantokna eta neraka tuluy aya khazin malaikat malik teh nu jadi kunci penyepeng kunci atau penyepeng kunci neraka malaikat malik teh malaikat anu nyepeng kana kunci neraka ditanya hei naha Allah Rasul utusan kiai ulama ustad ajengan nu nganepikeun kana bakal datangna poe aya liko ayaumikum hadza bahwa anjeun teh bakal papanggih jeung poe anu ayeuna bakal jadi saksi ari cek si Ilham teh Pak Haji Ilham teu aya ngadugikeun ka abdi hah naon tadi teu aya eueuh aya sabaraha hiji ajengan di lembur aya sabaraha hiji ustad di lembur lamun eueuh nu ngadugikeun ustad ajengan kiai duduk kabeh ngawes teu bisa ngawes ayeuna mah geus didugikeun tah kaya neraka teh jiga kumaha kumaha jawabanna qalu bala kan tenang kapungkur teh saur ngadugikeun ka abdi awang-awangan perkawis kaayaan akhirat di akhirat teh aya alam anu jeung saban-saban katurung didugikeun oge ka pisadayana hiji tempat anu bakal dicicingan ku saban-saban manusia nu kumalandang di alam dunia sawarga neraka na parantos didugikeun ka abdi sadayana jadi geus depikeun ka anjeun kabeh bala kantos pisan didugikeun ka abdi sadayana nauzubillah mun Pak Haji hoer teh keur didudut teh maneh ka mata ka neraka teh ngadeng Allah nu ngadepikeun tentang neraka di dunia aya saha ajengan saha ajengan hoer atos ngadepikeun atos nah teu disiapkan neraka tuh api neraka belum bisi pajarkan Allah aya malahan
bisa kumaha ek sabar teu bisa walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin eueuh deui mun urang maling ajan maling sabaraha di paling sakitu mun di pengadilan di sidang di pengadilan jujur ringan pasti salah di akhirat baik jujur siksa berat ringan artinya walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin oh gitu siatanya gitu jadi ayah nak kumaha maneh kaduhung teh kaduhung pisan lamun di kadunya teh coba pada salat pada ngaji pada siksa baik balantun ke neraka sugan ja ek salat oh begitu masih mana ek diberi ampunan kalimatun walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin tidak ada lagi kata-kata geus kadinya macam kecuali kata-kata siksa nah itu teh geuningan Pak Haji Bu Haji geuningan matak nu jadi Nabi Yahya matak kapeng naon teh anjeunna nepi ka kalengger ge nalika dijelaskeun tentang kaayaan neraka teh itu datos uninya Nabi Zakaria nerangkeun ogenya dina hiji waktos eta Nabi Zakaria teh nuju dakwah Nabi Zakaria teh nuju ngawuruk nuju ngawulang nuju ngawejangan masyarakat seueur pisan tah anu ngadangukeunana anu ngabandungan ka Nabi Zakaria katuruk Nabi Zakaria teh dugi kana pembahasan tentang neraka didinya ayah Nabi Yahya didinya ayah Nabi Yahya anu Nabi Zakaria keuningan yen dina kumpulan riungan eta teh ayah Nabi Yahya ngiring ngadangukeun Nabi Zakaria nu diterangkeun dina waktos harita teh Nabi Zakaria keur nerangkeun masalah jero neraka jahanam saur Nabi Zakaria teh nyaeta ieu hadasani Jibril alaihissalam ya masyarakat kaula saestunan malaikat Jibril teh parantos ngawartoskeun ka kaula annapi jahannam jabalan saestuna teh dina neraka jahannam teh aya hiji gunung yuqalu lahu Sakron anu eta gunung teh dingaranan Gunung Sakron sareng dirinya teh aya hiji walungan anu eta walungan teh ngaranana teh walungan Godban anu eta Gunung Sakron teh walungan Godban teh didamel ku Allah nu Maha Rahman walunganana teh lamun dipentasan teh nyaeta
sisi ka sisi teh nyaeta lamun hayang nepi ka dinya teh lalakon 100 tahun. Dina eta tempat nu tadi aya sumur dina tempatna eta teh aya sumur, dina jero sumurna teh aya peti nu eusina teh nyaeta ranteh sareng saja bieu anu tos jelas eta ranteh jeung sabangsana teh buat nyiksa jalma-jalma nu asup kana neraka jahanam. Eta diterangkeun ku sate ku Nabi Zakaria. Eta teh kadameun ku jadi budak nyaeta Nabi ya. Cek tadi dia Nabi Yahya mah teu kadugaeun upami ngupingkeun kana siksa neraka. Tos we lamun ngadangukeun masalah siksa teh cek tadi kalanger. Atuh anjeunna kada aya di dinya nya atuh ngupingkeun kana nu diucapkeun ku Nabi Zakaria. Naon tah nu terjadi? Ujug-ujug dina riungan eta teh aya hiji jalma anu diharudung anjeunna tuluy lumpat dina riungan eta bijil lumpat ka tukang ka ditutup bari gogorowokan. Kumaha gorowokna? Mina sapran, mina batban, aduh, wahai sakran, aduh, wahai batban, bari lumpat. Saking ku sieun. Eta sabadana kitu ku Nabi Zakaria katingali. Saha itu anu lompat bari gogorowokan. Wah, minna sakron wah, minna korban saha. Ari ditinggal-tinggal teh, ditilik-tilik ku Nabi Zakaria. Wow, ternyata eta teh putrana nyaeta Nabi Yahya. Nabi Yahya. Lompatlah Nabi Yahya. Lajeng diudak ku Nabi Zakaria alaihi salam. Diudak gitu tetap udah. Dan Nabi Yahya lumpat tertarik ku Nabi Zakaria kaudak. Nya atuh dugi ka leungit rejeki. Nuju di perjalanan kitu Nabi Zakaria teh anjeunna turas-taras ka batur malah di hiji tempat anjeunna mangihan hiji jalma tuluy nanyakeun ka eta jalma teh hara aita saban kada wa kada naha anjeun teh ningali ka hiji pamuda anu kieu dedegna nu kieu acungna atuh eta anjeunna teh ngawalan kantenan tadi teh kaula teh ningali aya hiji pamuda anu disebatkeun ku anjeun ciri pangadegna teh kitu sareng kitu. Kamana ayeuna mantuh ka ditu lumpatna. Maka eta Nabi Yahya ngudag sareng istrina ka tempat anu dituduhkeun tadi. Nya kapenak aya Nabi Yahya keur ngungkung cerik ngajerit jejerita. Naon ceritana teh? Ya Allah, dina sakrat. Ya minal korban, aduh, ya sakrat. Aduh, ya korban. Jadi teu eling ku nu ngaran sakon jeung korban.
teh hiji gunung anu aya dina neraka jahanam, got teh hiji walungan nu aya dina neraka jahanam. Di dinya aya sumur, aya peti nu eusina teh ranteng jeung belenggu jeung sabangsana nu buat nyiksa jalma-jalma nu asup ka eta tempat. Di dia mah mau kabur geuting lagi. Dan aman Pak Haji Ridwan menunutan dibahas neraka nunutan kene. Kamu mau dibahas surga haji gak ada kade. Wah yang benceluk menalika dibahas surga ke orang molotot panon dibahas neraka sare kene bingung. Lamun diajak ngobrolkeun masalah siksa neraka urang sare kene. Tuluy urang nepikeun ka peling kene maksudna peling teh. Tibra menutan. Nah, naudzubillah. Beureun kudu kumaha deui kuring elingan. Harus dengan siksa apa yang dapat mengelingkan dirimu. Ya, soal. Ku neraka ge teh sieun. Aku naon deui ya? Awas siksa. Aku paling akhir waktu neraka. Lamun dicaritakan neraka urang teu keenggangan. Harus dengan apa lagi engkau diancam? Ngerti tuh? Harus dengan siksa mana lagi? Diancam supaya orang getol ibadah. Supaya orang naik banting setir tina goreng kana hate. Tina maksiat kana taat kudu kunaon deui. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Walahum adzabun. Khatamallah Allah geus ngecap dina jiwana ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah hiji tutup-tutup. Lamun geus dibere tutup-tutup na ceulikna bising dijelaskeun neraka ge moal keungeun ya. Kalah tibra sare. Lamun geus aya di sawah dihalangkeun kana panonna bising ditetelakeun neraka jahanam nu kumaha nu teu moal matak soal. Pertanyaanna lamun kira-kira tangke geus beres ngaji ieu nya tanya ka diri urang saraya aya soak tina jiwa teu aya hayang banting setir teu tina jiwa tina hate jadi goreng tina maksiat kana tukang. Lamun Allah berarti nincakan ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun. Teu kitu we jangan hakeun. Aya tadi kunci jiwa urang. Aya gisawahan gitu. Amun pugeus pun neraka geus teu beunang rek kunaon deui. Batur mah teu kudu diancam teh hilang ibadah. Ieu mah diancam ge teu beunang. Naudzubillah kudu kumaha deui. Pak Haji Ridwan kitu tah. Eta Pak Haji Ridwan keun getang Pak Haji Ridwan lumayan. Kecerik meta Nabi Yahya teh hanjeunna kepenah kurang makna sareng ku ibuna jah. Ajar dadah teuing anak teuing anak king ditangkep. Dugi ka Nabi Zakaria muka kana raksukanana jubahna dibuka lajeng dianggekeun tah ka Nabi Yahya. Kasoak kasieun Nabi Yahya teh satos ngange kana raksukan Nabi Zakaria leungit. Harita kene
lajeng nyawer tah nu jantan ibuna kana biaya ja kasek ya urang wih aya nama ka bumi ya urang wih diajak wih nya atuh daekeun wih ka bumi na disuguhan tuangan dituang dina hiji waktos eta nabiah yang ngimpen hiji waktos nabiah yang ngimpen kumaha tah dina impen teh ya Yahya wajadta daran khairan min dari wa jiwaran khairan min jiwari Yahya anjeun teh manggihkeun kana hiji tempat anu leuwih hade tinimbang tempat anjeun nu ayeuna jeung anjeun manggihkeun ka hiji tatangga nu leuwih hade tinimbang tatangga anjeun anu ayeuna sabadana ngupikeun kana eta impenanana nu dina impenan Nabi Zakaria Nabi Yahya langsung gugah anjeun sabada kitu langsung nyupingan kanu janten ramana lajeng eta jubah nu sok diange ku Nabi Yahya pamesian tinu jadi ramana teh dipaparinkeun deui ka ramana sabada kitu eta Nabi Yahya teh anjeunna ngandika kanu janten ramana yen anjeunna teh bade init angkat ka hiji tempat didinya eta Nabi Yahya anjeunna mangkat ti lemurna ngantunkeun rama sareng ibuna atas wahyu dipaparinkeun kana impenanana lajeng tidinya ku Allah dinyuruhkan saega diangkat ke jantenna Nabi eta sasakawana Nabi Yahya alaihi salam batur mah tak kitu aya rasa kasoak heula tina jiwa man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin sajal manurek dialuskeun ku Allah maka bakal dibere ngarti heula kana agama tapi ajenganeun pisalameuteun majang katingali atuh ti mamehnana piki ayeun katumpong disalametkeun katingali dia lagi fungsinya diterangkan masalah jalma maut jalma maut heugna maut teh husnul khotimah atau maut teh suul khotimah katingali tina maut molotot wae da kabeh aya tanda-tanda batur mah nepi ka kitu kana naraka teh jadi batur mah aya rasa soal jeung sieun aya hiji hikayat beneran nu katampi ti Mansur bin Umar Mansur bin Umar kapungkur kantos anjeunna teh nuju ku kurlingan anjeunna nuju ngurilingan hiji tempat dina peuting-peuting tuluy anjeunna ngadangan aya hiji sora anu keur ngadenges jadi peuting-peuting Mansur bin Umar anjeunna teh keur ngurilingan hiji tempat kurlingan kampung nya atuh keur ngarona berenang keur ngarona mereka anjeunna keur ngarona keur ngurilingan pakampungan katurug nuju nalika anjeunna keur ngurilingan tempat eta teh aya hiji sora anu ngarintih aya keur ngadeuleuh ka Allah kasauranana ilahi bisa tika wajah lalika latandur ila masyati wafir zanbi waqda udri
Gusti pangeran abdi ku kagagahan Gusti jeung ku kagungan Gusti latangkur mugi Gusti teu ningali kenapa masih akan didamel ku abdi sareng mugi Gusti maparinkeun ampunan ka diri abdi sareng muga Gusti nampi kana udur abdi fa ilam taqbal udri pakaifa yakunu hali lamun apa Gusti teu nampi kana udur abdi ya Allah kumaha kaayaanna abdi Gusti kitu keur penting-penting aya hiji jalma anu keur munajat ka Allah kitu munajatna jadi anjeunna teh muji ka Allah nyuwunkeun supados pamaksiatanna teu ditinggali teras nyuwunkeun anjeunna dipaparinkeun ampunan ku Allah nyuwunkeun deui ditampi ka uburanna da urang loba uburna sabaraha mah geus puguh ari ngaran salat geus puguh ngaran puasa loba udur loba teu poal ngalaksanakeun nanti kajen daek mere aya kajen daek nyaa aya sok aya gordon pabaksudan anu sejen nu dina hate munafik nalika barang jeung amal-amal mata kuat Gusti mugi Gusti nampi udri kana udur abdi kana kalemahan keur taat kami ka anjeun mugi Gusti nampi kana kasalahan abdi keur taat ka anjeun kana kakirangan taat abdi ka anjeun loba kakurangan saur anjeun pailan taqbal lamun anjeun menampi udrikeun panguduran kami pakai upaya kunuh hali atuh kumaha kayaan kita hati Gusti jiga cek Syekh sah Abu Bakar Asyidri Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan wafir zunubi fa innaka ghafiru dzambil eta teh beungeusas anjeun mugi aduh Gusti habis sanes ahli surga mung teu kiat pamilebet ka neraka Syekh Asyidli kitu tak munajatna tah jiga kitu keur murlingan teh aya munajatan dina nalika ku anjeunna kakupingeun aya nu keur munajat kitu tuluy eta Syekh Mansur bin Umar teh anjeunna ngucapkeun hiji ayat kumaha teh maksud anjeunna ngucapkeun hiji ayat teh nu dibaca teh ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum cukup sakitu anjeunna ngedalkeun ayat eta tuluy kakupingeun mah ku jalmi nu keur ngadeheus tadi ayat tambah
Jadi eta jalma teh keur ngadeheus ilahi bizatika wa jalalika la tangduri ila maksiati waghfir dzambi waqbal uzri fa illam taqbal uzri fa kaifa yakunu hali. Kakupingan ku Mansur bin Umar anjeunna ngandikakeun ayat nu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Eta ayat nu tadi dibacakeun teh kakupingan ku jalma anu keur munajat. Batur mah nepi ka kitu. Sabada maoskeun kana eta ayat Mansur bin Umar anjeunna teu ngupingkeun hiji munajat nanaon. Jadi teu ngadangukeun suarana naon. Mun tadi mah tarik ka kupingna teh ilahi bisa dikawa jalalika. Tarik mata ka kupingan ge ditembak ku ayat nu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum sakitu hape jempling. Naleos we Mansur bin Umar isuk-isuk dadanya di eta tempat teh rame. Kakuping aya hiji inung anu keur ngagorok. Saking ku ajri kanu jadi budakna disampeurkeun ka ku Mansur bin Umar eta ditingali ternyata nu peuting ngadeheus teh maot. Nu peuting keur munajat ngadua ka Allah teh maot. Isuk teh katingalieun ku inungna eta nu tadi munajat teh aya Mansur bin Umar disampeurkeun lajeng ngandika ayo jadilah hatil khairan wa huwa man tala ayat al-anam nu sahanya atuh nu penting nu bacakeun ayat anu tadi saha nu penting teh nu kana kaula nu pamacakeun ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum saha nu maca ayat eta teh nepi ka anak kuring teh samawatna batur mah nepi ka kitu. Jadi mawatna teh ku ngadamukeun ka wasilahna ngadamukeun kana ayat nu tadi dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum batur mah nepi ka kitu. Dina hiji waktos eta Mansur bin Umar kulang nyimpenkeun pamuda anu tadi. Mansur bin Umar teh kulang nyimpenkeun pamuda anu tadi nu peuting munajat tuluy maot ku pedah ngadangukeun ayat Allah anu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Dina impenan eta teh Umar Mansur bin Umar anjeunna naras ka eta pemuda fakaifa kumaha kaayaan anjeun eta pemuda ngawang saestuna kaayaan kaula teh fa'ala bi ma fu'ila bi syuhada. Allah ngajadikeun ka kaula teh sakumanu dijadikeunna para syuhada. Ari kitu kumaha saur Mansur bin Umar nepi ka Allah ngajadikeun ka anjeun teh jadi jiga para syuhada. Saur anjeunna ya Allah kutilu bisaifil kupat lamun teh para syuhada teh dibunuh ku pedang-pedang ngajama kafir tah ari
kaula mah wa anna kutiltu bisaikil mal kami mah dibunuh ku pedang Allah nu maha ngarajaan. Itu nu mana nu tadi ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jadi ayat ieu teh jangan jalma-jalma anu aya imanan dina jiwa Allah. Mata cek Allah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Quran bisa jadi ubar dan jalma mukmin. Quran bisa jadi ubar dan jalma iman wa la yazidu zalimin illa khasara. Lan lamun Quran dikupingkeun ku jalma-jalma nu teu iman moal aya nanaonna kajaba karugian asa kagandengan teh komo lamun dina HP mah sameakeun kuota asa hariwang komo nu ngalang-alang peuting-peuting geuningan asa hariwang mata cek nabi tong kaget tong boro-boro Quran dibaca ada lagi moal menang bingung tah harita yen memeh kiamat mah moal wakat datang kue kiamat satungtung masih kene aya jalma anu berkumandang adana berarti datang kue kiamat lamun geus eueuh jelema anu bingung tah ngabandungan eta kumaha kahayaan naik mungkin eueuh jelema nu adan. Oh ternyata nuawak adan ayeuna mah kadengeken engke beh ditunggu adan beh ditunggu adan beh ditunggu adan tangki mah bakal eueuh nu kitu teh kokok nu maca Al-Qur'an di kota-kota gede mah geus eueuh jarang anu pengajian kana toa di luar bari omong-omongan gini geus eueuh paling bantar hayang nangihkeun kitu teh di kampung kakatu loba kene mata bersyukur kitu kudu bunga di batur mah geus eueuh geus teu meunang aya we nu protestan ta batur mah nepi ka kitu naon atuh sababna nepi ka batur mah boga jiwa lamun diterangkeun masalah siksa neraka teh kumaha tapi jadi kabar padahal ayatna hungkul ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum eta teh nu ngupingkeun keterangan nepi ka hageus ayatna ngan Mansur bin Umar macakeun ayat teh kurtibah nepi ka dinya dibaca sadayana ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro tekana wa ahlikum naro komo nepi kana waquduhan nas wal ijarah jeung suluhna teh nyaeta jalma jeung batu patekau alaiha malaikatun giladun syidadul la ya'suna allaha ma amarahum tenepi kadinya budina neraka teh aya malaikat anu bengis anu keras tegas malaikat baik bengis malaikat keterangkeun ditungtungnya aya malaikat jabaniyah malaikat malik bengis luar biasa Allah menciptakeun rasa kanyaan dina hate malaikat teu dina hayam diciptakeun ku Allah rasa kanyaan sabengis-bengis namaung buaya gorila sasatoan nu dianggap ku anjeun bengis dianggap buas ku Allah dipangdamelkeun rasanya ka anakna mah geuning nyahan naon jen ka anakna mah nyahan diciptakeun kene eta rasa kanyaan rasa welas ngan malaikat malaikat
Zabaniyah teu aya balasan. Kungsi harita Nabi waktu Isra Mi'raj kan Nabi nganyangta kana neraka diatur ku malaikat Jibril penat di depan gerbang neraka teh aya dedeg tangan anu agung anu lambena dugi kana sampeanana nu lambena dugi kana sampeanana jeung mata pikakeungeun pisoakeun katinggal ku Kangjeng Nabi nya geus sakeunteuna tetep lantaran Nabi erek lebet ka eta neraka rek ningalian situasi kumaha kaayaan neraka. Malaikat musanes uluk salam ya. Assalamualaikum ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Sayyid Allah. Cek malaikat musanes. Oh malaikat Ridwan mah ya lu teu pernah banget ya lu teu pernah izin lu teu pernah malaikat Ridwan mah eueuh setik-etik acan yang seueuh eta mah abang penjaga kunci surga kawas penjaga kunci hotel. Ya, Allah nu ngaoke. Allah nu mareut. Allah nu manyun. Bener na gegitu jelas ka hotel. Di dinya aya penjagaana. Yeuh eta rupa. Medi ayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, barangkali ada yang bisa saya bantu, Pak. Oh iya, saya mau pesan kamar. Barangkali ada. Oh ya boleh Pak, silahkan ke customer service Pak dulu ya. Silahkan pesan dulu Pak. Yuh, eta banget. Mau dipoles-poles, dicantik-cantik, dikemas eta teh di hotel ya. Nu rek ka surga moal dikieuan ka gebeng. Wah, moal aya senang. Kaos maneh keur jadi panganten geuningan. Kitu teh. Anu hajat mah jamaah promos. Pembukaan tamu undangan geuningan nyeker ke paduit deui. Ieu cenah ya abi jeblok geus na di ane. Mangga oge. Ani bios. Bios jeblok. Bios. Da keur bunga. Kitu tah. Eta malaikat Ridwan eueuh keueuan. Beda jeung malaikat Jabariyah. Malaikat Malik eueuh nyaahan. Eueuh nyaahan saeutik. Eta malaikat Jabariyah teu nepi ka dieu. La yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tenepi kadinya dibaca nage kurma di tenepi kana ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ngan geus kabayang ka ditu geutup we mawat batur mah nepi ka kitu hayang urang kitu digolongkeun lagi ku Allah jeung para syuhada jalma-jalma anu maot syahid jajauhaneun urang nepi ka boga kitu maca Quran lagi teu bisa macana naon sababna batur muda pengetahuan geus munal geus tobat nyahoana ya tong bolong jero neraka. Nabi Adam bareto kungsi turun ke dunia, di dunia eueuh nanaon maksud teh eueuh seuneu Nabi Adam rek barang pasak di dunia ek naon ek barang asakan luak ieu kajen boga lauk eueuh jang ngasakanana kajen boga daging teu aya jang ngasakanana kajen aya lalap-lalapan atuh da bosen ari atang wae mah hayang diasakan aya gedang
panah mah asap berlangsung dituang lagi rawas kan beban apa mah kapanan getah hungkul aya hui telas hayang hibu kudu diasakan aya sampo telas hayang hibu kudu diasakan eta Nabi Adam waktu dilongok ku malaikat Jibril carita ka malaikat Jibril duh pi anjeun biasa pangunjukankeun ka Allah ieu teh kami teh di dunia tos rami nuang katuangan nu atah-atah air mah hoyong asa daging hoyong diasakan sampo hoyong diasakan sareng sajabina ieu teh kunaon ngasakanana itu aya urang ngasakan kunaon ku seuneu anjeun boga daging loba kedua kompor gas kedua kakel teboga suluh teboga seuneu kumaha dikumahakeun ka daging geunah di darat atas mah berarti kudu diasakan aku bingung mata Nabi Adam tunjukkan kembali ka Jibril teh jiga kitu mana we atuh coba tunjukkan ke Allah kumaha teh carana nya malaikat Jibril teh tunjukkan ka Allah ya Allah Gusti Nabi Adam teh kieu dicarioskeun ku malaikat Jibril teh ka Allah lajeng ku Allah diparentah eta malaikat Jibril jeung anjeun ayeuna mah datang ka khazinun nar kanu nyekel kunci neraka datang anjeun ka dinya terus kumaha anjeun geura menta seuneu dina neraka jadi seuneu teh asal teh tina neraka tina jero neraka salajengna eta malaikat Jibril anjeunna nyumpingan malaikat Malik anu keur ngajaga panto neraka saur malaikat Jibril alaihi salam wahai Malik saestuna adab di dunia teh tegaduheun alat yang masak kuring diputus ku Allah ka dieu datang ka anjeun supados anjeun maparinkeun seuneu wireh eta seuneu kangge dipasihkeun ka Adam di dunia ceuk saha malaikat Jibril kumaha ceuk malaikat Malik ceuk malaikat Malik Jibril turidu minan anjeun teh butuh sakumaha seuneu dina neraka saur malaikat Jibril teh kodrotam rotin kana saukuran sagede biji atawa sagede siki korma be cek malaikat Malik teh lau aqtaituka ma turidu lahaba sab'us samawati wa sab'ul ardina lamun ku kaula dibikeun ka anjeun sagede kitu maka 7 langit 7 bumi bakal leeh sadaya tina saking kupan sagede korma sigi korma sagede kieu tas sagede kieu lamun sagede kieu seuneu neraka di dunia geus 7 langit 7 bumi eta malaikat Jibril kaget geuning kitu nya kitu kayanana atuh satengahna wae ceuk sate ceuk malaikat Jibril kumaha ceuk malaikat Malik lau aqtaituka ma turidu lam yazal lam yanzul minas sama'i qataban Jibril lamun teh mah ku kaula dipaparinkeun satengahna tina siki korma maka cai hujan moal naekeun turun ka bumi saking kupan
ku panas. Aduh malaikat Jibril, walam yanggut al-ardu nabah, jeung bumi muadaekeun bijil, ngabijilkeun jajadian hiji oge. Saking ku panas, jik tempat di padang pasir aya jukut nu jadi. Aya hujan teh. Di padang pasir mata hujan jam panas. Di padang pasir mata terjadi jukut ge saking ku panas. Ai di urang pada loba naonna, laut loba, danau loba. Jadi tiis hujan teh loba. Tah. Oh, kitunya tah eta. Kumaha cek malaikat Jibril? Malaikat Jibril atuh anjeunna sumping ka Allah ilahi. Kamaha minana Gusti, kedah sakumaha piteh nyanaksuna tina neraka teh kagak dipasihkan ka Adam. Cek malaikat Jibril Allah memang khud miqdaro zurratin minha. Sok copot sakade beunyeur. Apa beunyeur itu? Itu beunyeur. Copot sakade beunyeur. Lajeng eta nabi malaikat Jibril angkat deui ka malaikat Malik. Tuluy diwartoskeun ka malaikat Malik teh wereh kami teh dipaparinkeun perintah ka Allah nyana kana sana neraka teh sakade beunyeur. Atuh malaikat Malik teh anjeunna hanya kitu teh nyanaksana tina neraka lajeng dipaparinkeun ka malaikat Jibril dikeum di 70 walungan di surga. Dikeum di mana cenah? Dikeum di 70 walungan di surga. Saat dikeum di 70 walungan di surga dipaparinkeun ka Nabi Adam alaihi salam. Ditampak ku Nabi Adam teu langsung jalan. Ku malaikat Jibril ditendang di hiji gunung. Eta naraksana teh nu tina neraka teh disimpen dina hiji gunung, nepi ka gunung teh sagaring. Nepi ka gunung garing. Ngajeos nepi ka haseupan sadayana teh nyumput lain batunya tos kita ada bingung enten di mana saking ku panas gunung nepi ka ku malaikat Jibril teh dicanak deui ka mana dibaparinkeun deui ka malaikat Malik dilebetkeun deui kana neraka. Nabi Adam kumaha masakna Nabi Adam teh ngandalkeun seuneu anu tina sesak-sesak nu nerap dina batu nu kabeulem teh kadina gunung geuning nya nu nerap dina batu na tatangkalan jeung sabangsana. Jadi kitu ente saking kupanas pahal fihi dukhon tilka zuhroh tah ieu haseup teh nu nyumput tina benda-benda anu mengandung kalor ieu teh tina seuneu nu asal-muasalna sagede beunyeur aya besi eseuneuan teh tatangkalan anu garing eseuneuan teh tah eta teh tina akibat bareto diturun di gunung nyerap kakana nu logam-logam nu kararitu. Jadi seuneu nu aya di dunia eta teh haseupna eta teh haseupna unggul. Cik anjeun geus apal kitu dibaca ke urang tesnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jalma-jalma anu arariman sok jaraga aranjeun kabeh jeung keluarga aranjeun kabeh tina seuneu neraka. Kumaha rasana? Aya robah teh.
aya salat kena teh. Urang coba urang panjangkeun. Hei jalma-jalma anu arariman, wayahna sok neraka aranjeun kabeh jeung keluarga aranjeun kabeh tina seuneu neraka anu malaikat penjagana, malaikat Malik, malaikat Jabaniyah anu panasna seuneu neraka teh seuneu nu di dunia eta teh kur dibahas teh seuneu neraka. Aya salat teu kena teh. Asan keneh buah jinung aya salat teu teh asan keneh buat dua satenanya eueuh salat mah eta seuneu neraka nu dibawakeun ku malaikat Jibril dikeum di 70 walungan di surga, dibawa ka dunia, diteundeun kana gunung-gunung nepi ka saleehna. Aya salat seuneu neraka lamun sagede siki korma, diteundeun ka dunia 7 lapis langit 7 lapis bumi, maka 7 lapis langit 7 lapis bumi eta teh bakal leeh. Aya salat teu teh nya atuh teuas teuas lamun eueuh ngajorojoy rasa salat tina jiwa teuas tadi teh ya geus dibere tutup khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa walahum adzabun adzim. Panon pandanganna geus ditutup sehingga naon bae lumat peringatan ancaman nu kumaha ge moal mata tembus kana panon jeung celikna lantaran geus di aya kitu we eta ngetes urang mah kitu we cek Nabi inna ahla ahinar azaban saestuna ari pangentengna siksa jeung ahli neraka teh nyaeta arajulu walahu nalani minan nar nyaeta aya sena anu buat dipake jeung ahli neraka anu lamun dipake ku ahli neraka yugla minhu dimaguhu maka bakal nagolak ka otakna karena umurajilun ala jamrotin saperhatikeun cai nu ngagolak diteuleun dina naon teh dina ruhat nu panas. Pernah teu ningali tukang pandai? Tukang pandai geuningan tukang ngaleehkeun logam-logam jak ekieun beusi rek anu nempok emas pernah teu dileehkeun, pernah teu nempok timah anu dileehkeun nu ngagotok diteundeun dina seuneu nu panas. Tah jiga kitu ngagotrokna teh eta teh ahwan siksa ipang entengna dan jalma nu asup kana neraka dalika mincak kana dua senana ngagolak atolokna eta teh pangentengna saatos ngagolak itu tuluy bijil jeroan pejit beteungna teh tina sukuna muruluk sadayana eta teh pangenteng-entengna nepi ka ahli neraka sabada mincak kana seuneu kana sena neraka eta ngagolak polona ngagotrok ieu nepi ka sahancurna bijil kahadap anjeunna nyangka bahwa Allah deui siksa nu leuwih banget tinimbang ieu ceuk manehna padahal eta teh siksa nu pangenteng-enteng aya kana hate yang pes ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara aya teh hei jalma-jalma nu arariman jaga raksa diri anjeun jeung keluarga araranjeun kabeh tina siksa seuneu neraka. Tuh tingali boys nu
enteng-entenganna teh ngebincak senana hukul ngagolak-golakna pejitna murudul. Aya selaku aya kaduhungkeun dosa, aya kaduhungkeun maksiat. Eta pangentengna jan lamun eta dibere nyaho eta pangentengna siksa nu kitu akan siksa nu pangberatna tuluy urang tengarapan Allah ngangras akan tina jiwa kudu kumaha diterangkeun ka anjeun supaya eureun teu kamaksiatan. Kartu itu ayo sesuatu itu gitu lah eta keayaan orang. Yuk oleh budak leutik bareto aya budak leutik papangi jeung aki-aki balikeun atuh aya aki-aki papangi jeung budak leutik. Eta aki-aki maca ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro nepi ka beres wa yaf'aluna ma yu'marun nepi ka tungtung eta kakupingin ku budak leutik. Eta budak leutik ngadangukeun bacaan tadi nepi ka nangis. Ditanya pak aki-aki eta teh ujar. Ya sobian pamasukun pala takhaf. Anjeun mah haja, anjeun mah budak keneh leutik keneh ulah sieun. Anjeun mah diraksa. Tong sieun tong keung kudu dibacakeun ku kami tadi innaka la tastahik kunna saestuna anjeun mah teu layak asup kana neraka. Ceuk saha teh ceuk aki-aki nu tadi budak leutik keur cerik ceuk budak leutik eta dielingan ku kolot nu tadi nu macakeun ayat anjeun mah kunaon anjeun cerik pamcerik anjeun sabab anjeun mah teu layak asup kana neraka da anjeun mah budak leutik keneh. Nya cara urang geuningan ka Bandungan zaman kiwarita aja lu bungkong ka ditu ka dieu geuningannya aduh mata ditu jeuyekeun cenah keur moceuna wah ya pasangren teh budak teh aku wah kumaha budak nawe budak ngadaekeun ngaji teu mah aduh kumaha deui da moal beunang dipaksa da moal bener dipaksa mah ah kitu eta teh apa neraka yang ngomong kitu teh jalman tinggal karena taat ngalaksanakeun maksiat jelas deal teu apa neraka sakitu bae titik di pusat teu apa kana neraka coba lamun apa kana neraka minimal aya pertimbangan lah ekuyen dosa tanyalah ka Bapak Haji Yayan Maya Haji Yayan sabari di masantrenkeun budak dua kunaon di pasantren sabab sieun budak bakal jadi sahabat di akhirat kan akhirat umpamana teh kitu li mun budak ka surga maka kolot bakal kabetot mun budak kana neraka kolot bakal kabetot asup kana neraka teu eta nu tadi teu sadar aki-aki nu macakeun teh teu sadar nya anjeun mah tong hariwang tong etan jeung teu sagala deui naon sababna sawajeun budak keneh maksumun innaka la tastahiqun nar anjeun mah teu layak asup kana neraka. Kumaha jeung budak leutik tadi nya pakala sabiasa anta akil aduh aki anjeun teh jadi nu berakal ki ala taro annas iza aqaw anqadhu naro lihajatihim wada'u
sigoro kitabi sumawadau al-kabir aki nah anjeun teu ngarti kapan aki teh gal ngartos geura emot ku aki nah teu kaemot ku aki teh kapan dina nalikana aya hiji jalma teh ngahurungkeun kana suluh ngahurungkeun kana suluh dan masak maka tangtos nupang heulana dipake ngahurungkeun eta hawuh teh nyaeta suluh nu leutik na keula kakara suluh anu bahan kitu nih urang mimiti ngahurungkeun hawuh make suluh nu beda nu leutik manya teh kahartos kapanan suluh nu pangleutik na heula nu bakal dipake jang dirunseun kakara tos kitu mangangge suluh anu baje gopur jalan-jalan wae dikitukeun eta aki langsung ngahulang eta aki teh langsung ngahulang jandah heuh teh atuh geuning ieu budak teh leuwih ngarti tinimbang kaula ceuk manehanana eta aki ngahulang ceurik kalawan ceurik disanyanyana inna samia akhafu minana hari kaula teh ieu teh kumaha ge ningal kasian kuring kasian teh geuning eleh ku budak ya budak teh geuning kasian tina neraka lari banget tinimbang kaula geuning teh inget-inget akan kelebah dinya kitu ceuk saate ceuk aki-aki aya kumaha ayeuna cing coba ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun aya keung dina hate teh mun eueuh keung keneh bae bandungan ieu hiji kayak hiji deui api ibadah kal anjeunna salat wudu tuluy salat 2 rakaat tuluy ngangkatkeun 2 leungeunna ka Allah nepi ka ceuk Allah la tantuk ya maun fa inna ta'ataka madudatun hey hamba kami tong rek ngomong nganaon anjeun sabab ibadah anjeun teh ditolak dina impenan jadi anjay hiji jalma ahli ibadah manehna kudu tuluy salat geus salat tuluy ngangkatkeun pandangan Allahumma rabbana taqabbal minna a'malana ngadua Gusti mugi Gusti nampi kana amal ibadah abdi ceuk manehna tos ngadua kitu eta jalma teh kulem nepang kulemanana ngimpi dina impenanana teh aya hatib naon hatibna la tantuk ya mal'un anjeun tong rek ngomong naon kata kami wahai manusia nu dilaknat fa inna ta'ataka madudatun saestuna taat anjeun teh ditolak kitu